geus keistimewaan nama hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mata sibun na ieu setan ge moal kuateun. Moal kuateun da pokona mah. Dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan. Cek setan teh nyokot deui bae motor. Ngridit ya nu itu ge aman pan. Kiai ngomong haram teh bohong. Buktina sia kan katutup nyokot deui bae. Eta setan tak kos kitu. Baik embungkeulekan maupun bisikan hati. Nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari. Tapi ieu anu di jero hate. Eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal. Nah, naon atuh make jeung ngeridit-ngeridit. Mun boga duit meuli malah-malah sapira dunya atuh. Eta bisa kos kitu tah. Nah, ieu lumayan ye. Berarti ieu ayat pohara ieu. Jadi berarti jang niiskeun hate. Yang supaya ulah kagoda ku setan. Ikan urang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae. Setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang. Mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa. Loba jasa. Teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu. Insyaallah haji urang na elehan bae ku setan. Eleh bagus. Boro-borona naon itu ulah neuleuh awewe, ulah neuleuh awewe. Asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang, henteu biasa bae. Biasa bae hate teh ditutupan ku setan. Deureus anu ngaranna nu kolot. Betah bae. Betah nu kolot teh neuleuh. Kobo nu putih mah atuh terlena. Sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh. Cek jana lain deui jeung nu di imam. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Suratul An'am makiyatun utawi kilaiki ku surah Al-An'am makiyatun iku kang bangsa mega illa wa ma qadarullah angin ayat wa ma qadarullah al-ayati salas tutugakan sira ing sakeh ayat kang tadlu wa illa qul ta'alu lan angin ayat qul ta'alu al-ayati salas tugakan sira ing sakeh ayat kang tadlu wa ya
lan utawi ya suratul an'am mi'atun iku 105 lan 5 awasituna dawan 60 ayatan lan 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat dia Allah Ar-Rahman kang mapari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia, Ar-Rahim itu kang mapalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bimuradi utai jenis puji wa huwa lan utai hamdu al-wasbil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadoya Allah wa halil murad lan nada utawi kang den karepaken alilamu iku ngawaruhaken bidzalika kalawan mangkono alhamdulillah iman bihi kadoya iman bihi kalawan alhamdulillah awisana ubihi atawa ngalem bihi kalawan hamdu auhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun iku sakeka ihtimalan apya dua kang utawi leuwih maedah kenana ihtimalat iku asal sukang kaping 3 golahu syekh ngucapoing kaul sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang adamel ya Allah tawa allazi sakhil langit wal arda lan bumi khassahu manang tukeun ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'zamul makhluqati iku kang leuwih agung-agung sakeh kang den damel linazirina kadong kang ningali kabeh wa ja'ala zulumatilan dan dadiakeun ya Allah ya khalaqat tegese gadamel ya Allah az-zulumati sakeh pepeteng wan nurolan cahaya kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabeh pepeteng lan cahaya wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lafaz zulmah duna wala orana nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sabab zulm wa hadza min dalaili wahdaniyati wa hadza lan utawi kilaiki ja'ala zulmati kudu saking pirang-pirang dalil sifat tunggal Allah summa alladziina kafaru kari-kari utaung akeh kang pada karupur ya alladziina kabemaki bi hadza dalil sebaratane jumeneng ikilah dalil birabbihim kalawan pangerane alladzina ya'diluna iku mengoye alladzina kabe yusawuna garo tegese madakeun ya alladzina kabe ing liyana rabb bi ibadati ing dalam ibadah walladzi khalaqakum min tinin qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun wallahu alam mimradi wa Allah iku alladzi khalaqakum kang adamel ya alladzi kum israka bi mumtinin saking dut yakhluqu bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapak sira kabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin sumaqadha kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadue sira kabeh tamutuna ing dan tiait kang pada marati sira kabeh ing dalam narikan narima tutu gaya ajal wa ajalum musamman dan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakeun indahu ing dalam sanding Allah libazikum kadue den tanyakeun sira kabeh summa antum kari-kari utawi sira kabeh ayyuhal kuffar wa aling pirang-pirang kafir tamtaruna iku mang sira kabeh tasyukun tegese marang mang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba's pada ilmikum ing dalam sausana waruh sira kabeh annahu ibtada ing satune Allah iku ngawitan ya Allah khalaqakum ing adamel sira kabeh wa man qudira 'alal ibtida'i fa huwa 'alal i'anati aqdaru utawi zat kang kawasa yang maningatase ngawiwitan bahwa kumakote yang man 'alal i'adati ngatase ambalani ku aqdaru kang leuwih kawasa
wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah alam bimaradi wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimah iku Allahu Gusti Allah mustahikun lil ibadatika yaiku kang ari bungkah kadue den ibadahan bisamawati ing dalam sake langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya alam muninga ya Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh wajharakum lan jahar sira kabeh matu sirruna wa ma tujhirun wa ma tajaruna bihi bainakum tegese ing barang kang nyamarkeun sira kabeh lan barang kang ngalahirkeun ngadengakeun sira kabeh kalawan maing dalam antara sira kabeh wa ya lamun nuninga ya Allah madaksibuna ing barang kang ngausa sira kabeh tamaluna tegese migawe sira kabeh min khairin wa syarrin saking kebajikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah alam bimuradihi wa ma tatihim lan orana tegahum ing ahl Mekah ayat Mekah tegese ayat Mekah tegese ahli Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbihim kang tetep saking sake ayat pangerane ahli Mekah bidal Qur'an saking Qur'an ilakan wang ana ya ahli Mekah ana saking ayat iku kang mengok kabeh muridina iku kang mengok kabeh faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bi fasawfa yatim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam bimuradi faqad kadzabu maka teman-teman ngagorokeun ya alu maka kababil haqi kalawan hak bil Qur'ani tegese kalawan Qur'an lamma ja'u samangsa teka ya aku ming ahli Mekah fasawfa yatihi maka besok bakal tukang ming ahli Mekah amba wa apa pirang-pirang akibat awakibu makanu tegese pirang akibat barang kang ana ya ahli Mekah kabeh kalawan ma iku yastahziuna mri ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh. Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon hewan ternak di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah.
itulah mustalahat tafsir ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna ayat 165 atau ayat 160 genep ayat geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talat balik ngaji di talat jadi urang teu karasa saminggu boga saayat 2 ayat di talat teu karasa 5 tahun musabaraha puluh ayat itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talat sok ngaji ka dieu talat kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah atuh mantak daot ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites saha nu katalar beneran lulus anu teu katalar teu lulus artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar hareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD ebrak cek kira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai masyaallah ialah surat Al-An'am di jerona aya mafatihul gaib kunci-kunci kegaiban wah iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sekaligus ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sekaligus diturunkeunana sebanyak 165 ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku sab'una alfa malakin 70.000 malaikat diiring bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat nu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat masyaallah ieulah bakalna aya mafatihul gaib mohara ya mah lain leutik-leutik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'ha mauqibun minal malaikah Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit masyaallah muharai pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada muhara lantaran nimai ya Allah Tika bin Mahba non ke Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuha lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am
tungtung nage tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu, tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan kuari mah neangan nu asli teh hese. Iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrak keun bahkan aya man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat telah. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya bayi. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik bungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh. Eta bisa kos kitu tah. Nah, ieu lumayan ye. Berarti ieu ayat pohara ye. Jadi berarti jang niiskeun hate, jang supaya ulah kagoda ku setan. Ikan urang setan ieu ampun jasa ieu mun kadeuleu membeureun loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu, jadi urang teh tenang-tenang bae. Setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah haja urang elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh teu meunang teu biasa bae hate teh ditutupan ku setan Deres anu ngora nu kolot. Betah bae. Betah nu kolot teh neuleuh. Ko bobon nu putih mah atuh terlena. Sangkilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh. Cek jana lain deui jeung nu di imam.
surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetangtu ka Gusti Allah. Mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni. Nu jelas masa kabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba. Namun cek ahli usul mah lain kitu. Alhamdulillah teh mufrad mu'arrafun. Isi mufrad ditendenan alif lam. Itu teh yufidul umum. Geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum. Mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba. Geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4. Aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab. Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere panyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan. Gak pernah Kangjeng Nabi biasa bae. Biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau. Cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae. Apa pernah nyebut adun teu? Doang itu pernah. Doang teu pernah. Allah bae Allah. Ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti. Ampura Gusti, lain abdi embung. Dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae. Ieu mah da usul teh sakitu bae. Urang mah kakarakriet satik. Ngedengu. Datang ka tatangga nanya geura ieu teh si kebo ngadu tah naon ngadengu. Tak kakarak dibere rieu doang. Kakarak dibere rieu doang geus ambalaya keluarga geus. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoun kabeh. Sadesa nyahoun. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoun kabeh. Lantarannya nana kokoal auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab. Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing. Tuh puji qadim alal hadis. Aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji moal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji ka pada urang kasep amat, ganteng amat, geulis amat, barahan amat dan lain sebagainya. Eta nu Allah kabeh kitu. Aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh panaing mah Maha Rohim, aing mah Maha Ghafur. Muji Allah ka Allah. Zat aing Maha Rohim, zat aing Maha Ghafur. Eta puji qadim alal hadis. Puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh lu Allah. Lain urang. Geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik. Ngaranna syirkul khofi. Hayang ka alam teh ngaranna riya ngaranna syirkul khofi. Urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi. Moal digajar siksa.
lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun. Ih, cak Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalem na lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khafi. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk, rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk, rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti, rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah. Nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji. Ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya. Aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pake to lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok. Yang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti ai sia yang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu. Sia yang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia yang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna. Deuleu mantan bupati hina, deuleu mantan presiden hina, apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna. Awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Iyalah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita. Tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Nu teu pernah mondok teu ceuli datang kang arti bae ge. Teu ceuli. Moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararian. Sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyahonya sakitu-kitu acan. Tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun indah jasa takos kitu teh indah jasa mantak santri masal geus panggikos kieu masyaallah seuri bae nya mah mantak siga de bisi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum kieu bengeuna dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu ma'ani waduh kabilaga bener dimantekan dan mantak urangnya nurutan di kadieu bener cak babajikan naon ka teu kaharti aing aduh Gusti Allah. Iyalah khobariyatun lafzan insayatun manan. Di mana kanyahoan khobariyahna? Panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar
serangkaian mubtada khobar mah atuh tamangarana khobariyah Zaidun ko imun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah Aisyana muji henteu Aisyah muji apa henteu ieu mah dongeng carita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu kadieu sia ieu bahasa aing ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus ta'adub ka Gusti Allah aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapeda ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gedena mah menta kos kieu bae Assalamualaikum jehe sia anak ye ka bapa datang sehat alhamdulillah Pak lain sehat-sehat deh awak mah Aisyah ya naon ya kieu Pak anak nu hiji deuk sakola duit teu boga dongeng kan tah ngaranna dongeng kan dongeng eta kos kitu tah aju kuari ieu adina merjel deui aduh rumah sakit can kabayar Pak ieu kuari ge di rumah sakit keneh aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit eta kan dongeng eta bapak teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing lain dongeng doang eta nu dimaksudna Pak Pak oh lain kieu jadi bapana ge di bloon kabehan panamun kieu mah oh sia dongeng kos kitu atuh heuh Pak atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia itu bapak da goblok anakna atuh eta mah kos kitu teh jaho bahasa atuh kudu surti si bapana oh jadi si anak saya di rumah sakit kan pamajikan di rumah sakit kan can kabayar nunggu kabar karak 2 juta kabena 8 genep juta deui Pak ieu atuh ieu muriang deui tata kakana nu orok ieu itu minta surubuk sakitu doang naon deui geus tungguan atuh tah eta bapak hebat anu kos itu eta bapak hebat ketungan bawa ka mana ya datang mau martil bahasa bilagah teh kos gitu indah jasa jadi teu kudu menta bah masyaallah ulama tulungan bae di rumah sakit tuh eta henek ka bapak eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae da hareupeun bapak oh atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot sia kasusahan atuh berarti sok lot ge milu susah geus bae atuh kono mah tungguan heulanan sia boga surat sawah teu bu eta bae jual heulanan teh kolot blon eta bos lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain aya aing atuh hayang peperet dina salah sia sarua sugan bae ku sia dijual malu aku 20 juta sia butuh 10 aing 10 cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita tidak usah tokmol aku cinta padamu teman teu bisa aeun tah kos kitu mah tuh tidak teu bisa cukup ku sakieu doang ge jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh. Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memaca kitu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jero mah berikanlah secuil cintamu. Aisyah, atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia. Emang keur dongeng doang ieu keur dongeng kitab ieu. Teh aya bahasa khobariyatun lafdon insyaiyatun ma'nan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak we ngeunaheun.
mantap pondokeun anak kumaha rada aja habak ya tak bahas kos gitu bae angel dah jadi lamun geus ngaji mah sebenarnya ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui Islamun ngabahasakeun in khobariyatun labdan insayatun manan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz mulai geus tah majaz tah ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal oh ieu mah kan per kalam rangkaian mubtada khobar rangkaian syarat jeung jawab rangkaian dan lain sebagainya oh jadi beda ke ngagunakeunana ngalaksanakeunna ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qududiyat ngeunaheun dek pake samar kondi al majazu dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapa ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui tah naon deui atuh aing karunya jak ka sia cak anak karunya sih teu mere belakon aduh masyaallah paling engke dijawab pujianmu dan rayuanmu luar biasa hatiku telah robek luar biasa aku pun sama seperti engkau Udin sebelum engkau mengirim surat kepadaku wajahmu telah ada di hatiku namun maaf galedek datang jeger aku telah dijodohkan oleh orang tuaku wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu balas deui kutunggu jandamu ieu kunaon kararitunya hararese ya urusan ieu gara-gara alhamdulillah ya Masya Allah ini teh bahasa setik mah alhamdulillah nu mantap moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atau bisa bae deh kukumah hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi moal aya nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita Masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat akal sehat pikiran sehat jag-jag waringkas ku ari urang memuji ka Gusti Allah ku sungut doang mah bahasa tama barahan amat Gusti Allah
luar biasa istimewa Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim Maha sagala-gala nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara rezeki katut jeung kue na bersih judungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa mending mana atuh mending nu lesa ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah Paklun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa orang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ka yang dibere ku Haji Samsu 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brak sujud syukur lantaran nyana dibere Haji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teu boga aya jol aya pohara jasa pantai aya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitaklimihi kiai kumagan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu ku nyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah
geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan teh jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat lamun pamarentah biadlihi syukurul imam biadlihi syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentuk bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asalna ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun nu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi imam biadlihi lamun nusugih bisodakotihi etalah bentuk-bentuk syukur panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilok ngara mondok jadi haju kahartipan da oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae lurah loba omong ai jujur henteu kufur berarti lantaran dititipan jabatan nah camat teh jujur kufur polisi teh jujur abdi teh jujur bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin menteri naon ngaranna atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama oh itu si Surya bener dan itu si budak acak-acakan sana agama ini di dunia aduh Surya cak bos ya Allah Dharma 2 Ali 3 berarti aing titip jabatan kementerian sia-tia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun pate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang sia lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes 2 bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur haju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti di demo ku masyarakat embung aing mata ka Allah mah malah nu demo hai Presiden SBY engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu, wahai Presiden.
Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh ku sia teh kudu disingah de. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok. Laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aing nyadiakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aing nyadiakeun neraka. Sakitu bae, andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu, cak masyarakat, henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing teh deuk nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Tah ieu nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balasanna bagus. Sorga, amal goreng, balasanna goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Iya geus nangis trika tapi nadek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaha? Ai itu nu can diseuseuh dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahawukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah kudu kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah menempatkeun, Bah. Ai sapatu sok da di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ya. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener mah abah mah dosis tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur. Syukur teh geus teu kudu ku omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyat. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sakedeung. Bangsa 1999 tahun lah. Kaya antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah. Puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik. Ngajelaskeun puji. Apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat Kahfi. Geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah. Aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji. Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi. Dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khossahuma bizikri henteu manusia, henteu hewan, henteu gunung, henteu laut. Lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi.
Aghamul makhluqat lin nazirin nu kadele kurang panggedena langit, nu kadele kurang panggedena bumi. Datang ka dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia, datang ka 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Lamun sabenua Asia bae ge, aya Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan. Wah, luar biasa. Kitu kene Amerika, kitu kene Australia. So buade kumaha meurentah sa Asia teh. Mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia. Kudu pamit heula ka keluarga. Amit ieu mah hitung-hitung bae bae. Emang gua hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang. Cek keluarga geus dadah. Moal ka panggih deui pasti ieu mah ieu. Moal ka panggih deui, moal ka udag. Gede teh gede. Gede sa Asia teh gede. Amerika gede, ngan pang gede nama benua Asia. Pangletikna benua Australia. Letik nama. Tapi gede Asia, nomor kedua Amerika, nomor ketilu Eropa. Nah, gede jasa encan lautan-lautanana. Langit ke pohara jasa, langit. Teu kadeuleu. Tungtungna langit di mana teu nyaho urang. Teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana. Aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi, tapi nurut cek ahli astronomi, ahli palak, bulet bumi. Bumi bulet, komar bulet, bulan mata poe Samsun bulet, Zahra bulet, Samsun Zahra mata Zahal Zuhal bulet. Planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet. Dia ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna. Wa kullun fi falakiyas bahun. Kurang sok dibaca pan di surat Yasin. Wa kullun fi falakiyas bahun. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho. Maksudna teu paham, dibaca mah dibaca bae. Padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh. Ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon? Ngitung ti April, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, afhamtun. Berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April, Mei, Maret berarti marhutun. Maret hut dina manzilah hut berarti. Geus engke aya usna aya 9, geus aya manzilah-manzilahna. Wah, beuki angel wae mondokos ge. Geus angel bagian. Geus engke aya jat samsonan kitu simal, aya janum. Apamtun Maisanul Yuljahul Agasus Sepsun Jun Burujun Simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj Simali. Berarti perjalanan matahari adalah kaler. Okbizun Nop Asdun Deskozun Abdal Janjantun Septun Tun eta adalah Janubiyun kaditu. Berarti ke burujnya adalah Simaen Janubi Kidul. Mata kurang 2 bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu 3 bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan ge susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke aya manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi neul palak. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal. Engke di manzilah nu ieu tas, poe ieu manzilah nu ieu, poe ieu manzilah deui, poe ieu manzilah deui. Sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh. Engke geus aya 30 poe, balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjuni hatta 'ada balik deui. Al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal. Kitu jeung kitu wae. Gitu jangan gitu la syamsu yang bagilah antudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan
atau bulan pindah ke panon poe tukerannya nacak bulan sia di dia dirinya la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempang nah kareta cek tukang babadean mah jeung Garut papan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta teh aya pintu sok dipapalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna ku hese-hese teuing tanu mah diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah be salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias bahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna, aji palak. Kula digalakan ku abah kula. Aji sia palak, jang sia bae heula batur onaman. Sebab naon? Di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang. Rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan. Dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta. Dek nuturkeun eta lolos. Tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun. Ih, atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikieuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah tuh ai lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nangan jujur embung ih cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tah ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru Masya Allah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu jeung Gusti Allah karasa jasa deukeutna jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge teh boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu ngazakat eta ki haji nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek
di nolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deket jeung Gusti asa diseri-seri Allah teh asa seri di hareupeun aing keur seuri ya jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal salat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah udang isuk-isuk moal aya marah moal aya jelema nu sok udang penting moal aya marah lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunut nih isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun sakieu Allah mah di mana keberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya kaluhur keur salat ge goblok ngomong dia beres salat langsung ka meja eta ketin marah di hei kopi atuh tuh kopi atuh gue kopi naik mali atuh pan duit tadi beres sia sok ngomong ayo buat tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokkeun bol saya tah song tah tadi mah paroe kuring macang pamajikanna seuri we bebejet emang eta karasana kumaha kopi geuna heuy tah bol seng paingan pek deui goblok sia cakna eta akibat teu penting teu hudang mamarahan iyalah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit Masya Allah encan nu lain-lainna haju eueuh nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpen macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya ai emas onom teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan alladzi khalaqas samawati wal mentak puji ka Gusti Allah Masya Allah nu mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu kurang panggedena langit jeung bumi naon deui wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya ai di dieu zulumat mah dijamakeun ai nur mah teu naon eta teh rahasiana lantaran ai zulumat mah sababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ai nur mah teu likasati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoek ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina teh nyaho kredit haram bray
bray gaji mah ngaji we tapi poek bae tetep jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan ka karakter sikap saya tik we teng teng kayak nutup deui di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hese teh tandem mantak loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beki caang beki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik ke gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun make pel teu berani hudang malam gagah biasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng digisik-gisik mata wah ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat aja jelema tetep bae ngan nya encan dibukakeun dipantaukeun muluna ge kunaon hayang hudang aing tunduh jasa aduh geus puyeng jasa handeuleun anggal deui golepa awak mah gagah tinju mah bisa ngalawan peuting teu bisa tapi sering maca Quran sering ngaji sering maca sholawat begitu udang jam 2 Masya Allah nikmat jasa langsung udang ngala wudu set Allahu Akbar pas tahiyat teh salam deh sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh eta lah ieu lah wa ja'ala zulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah bumi buatan sa Allah nu boga poek sa Allah nu nyieun caang sa Allah iman atuh sia ka Allah moal ka Isa bae blot kafir nu nyieun langit bumi sa Allah nu nyieun caang jeung poek sa Allah percaya tuh ke Allah bahwa Allah teh pangeran ente abdi mereka patung mae jelema kafir teh kararitu mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah teu dibukakeun hijabna padahal mun secara ilmiah geus caheun nya ge saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeueul mun lain Allah eueuh dongengna langit dijieun ku sa eueuh dongengna bumi dijieun ku sa sedangkeun aya makhluk pasti aya khaliq telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun budak teh angan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah percaya tuh henteu deka batu bae geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah bumi ciptaan Allah poek jeung peuting teh ciptaan Allah tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal Maryam bunda Maryam pajal pangeran Isa masih pajar pangeran batu patung pajar pangeran kayu pajar pangeran naudzubillah min dalik nandakeun bahwa Allah teh pangeran dalilna aya dada melanana naon dada melana langit bumi poek jeung caang teu arti mun aya dada melana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dada melanana
wallahu alladzi khalaqakum min tin. Dek jaritakeun kelanjutan anak pembuatan Kangjeng Nabi Adam asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahuan pembuatan tina naon berarti urang ge bakal kanyahuan tina naon ke engke wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wassalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.